ngadamel abdi syairan, kisah nate percintaan, nuku abdi kaalaman, salila di pangaosan. Mula pendak jeung anjeunna di waktos dinten Salasa, hati pun bertanya-tanya, duh eta awewe saha nu geulis ka bina-bina ngagoda panon jeung raga, rek naros tapi arera ka eta hiji wanita. Abdi neangan sosmedna, abdi nempoan profilna, sing horeng santri di dinya, dungana teh kaget jasa. Abdi naros ka anjeunna lewat sosial media, ku anjeunna teh dibaca teras diwaler pesana, duha teteh bunga jasa, pas maca pesan anjeunna kontekan mulai tidinya sampe nepi ka ayeuna. Pendekatanna sabulan, waktos nu singkat pisan, anjeunna teh nyieun nyaman ti waktos awal kenalan. Anjeunna teh narima cinta, duha teh kaget jasa, abdi kedah jawab naha, ja bingung bari teu nyangka. Anjeunna teh naros deui, abdi ngajawab ditampi, asal ulang nyeri, kana ieu hati istri. Ayeuna janten habibati, nuku abdi dicintai, nuku abdi disayangi, duh neng pujaan hati. Sakieu syairan abdi, syair kisah cinta abdi, cinta di pondok Salafi, cinta nu begitu suci.